cicing didinya seksi pakaian rok ponok aduh geulis didinya pangharupna urang melawak maneh seuri pan hahaha nuluhur hahaha nu handap seuri oge urang ditinggalinya urang aing teh ditinggali da kapita lebar urang teh didinya teh di bejaan daerahnya bisa ditinggali ku batur kurang teh bisa dipacok hayam kurang teh di sanalah tempat lahir beta. Suka teh ada sadar. Kalau kan gedean. Gedean. Itu urang bagi era. Cek urang teh di siniran deui. Awas jendelamu muka. Beta deuk sadar. Kalau aduh, ngahajakeun urang. Sadar sudah jadi akalan kurang. Di kumaha? Di rojoknya kurang cantan. Aduh, Gusti Agung. Nu mata boga pamajikan teh kadenya, pamajikan teh tempat majik-majik lahir, majik batin, majik rasa pangbalikan ka mana-mana ka pamajikan. Urang teh disebut lagi bapak pamajikan teh bojo. Bojo bobo kurang ejo. Urang mun boga duit sabutak setik teh ulah disempil ke dina karpus. Ulah ditenden kabeh bikeun ka pamajikan mun meunang 1000 bikeun 300. Eta pamajikan karena orang pamajikan orang ada puguhnya ada orang teh make jeung pamajikan nomorna aku tatangga kabur pamajikan orang keur sono boga pamajikan kabur teh di tengah bejaan kabur asalna mah hayang kolot tapi dipamilikeun kolor abah ngan eta anu nyerina teh pamajikan urang teh di ditu cenah cek bapak RT aya bejana maot ketinggalan cilok. Pada ketinggalan cilok maut. Cilok nggak tiutruk. Nyari karena bapak ditinggalkan ku maut pamajikan, tapi henteu. Anu pakai yang sedih. Apa yang bapak ustadz kerama kopi tak kerama jodoh kopi tak pati jeung pati kurang tengah bogaan manusia ngan boga kayang teu boga parem. Tadi sarengkeun urang maot tebak ke babakan ngaribatan kana maot cara diageun aya nu padara jeung paneri buat apa sedih buat apa sedih itu boga anak nah anak mah urusan urang atuh kurang dia hau-hakeun cenah gede anak teh hebat kasep jilo aya bahan tukang ojek aduh kasep jiga nama nurun ka tatangga enggak teh ke bapak eta budak marukana capetan jeung ngomongna hebat budak waduh nya mangan cadel apa cenah pelai tupat teh mantan oge mana kitu tentoran naon sama teh hayang nyamar teh hayang numpak di alman mang uhe mah itik jeung solah di bawah kana angkot bapak teh mari kenapa kan itu kata kan aya nu nuturkeun urang cicing dina angkot teh budak kitu we nalika dina kaca teh apa kabar kana apa itu toton naon teh ulah salah arti toton teh motor apa toton tetet? Motor deket. Apa toton tetet ya? Aduh. Motor tabrakan. Ini negatif wae. Eta pamajik eta budak resepna teh kana Borono. Isuk-isuk dibere Borono. Tengah peuting dibere Borono. Nama subuh marana saya Borono. Teh Borono urangnya dicokok. Nah ini buat anak Borono enten ya mah. Anu luarna bodas lebatna hidup. Eta budak makorana diurus dina ning pamningan eta budak teh sok nanyakeun itu ya sok ditunjuk we apa cenah itu emak. Urang diupahan pan eueuh ujang emak mah nyapa. Geus lila deui apa itu emak? Pan eueuh ujang nyapa. Ai ku urang teh apa itu emak direre teh sakali mah. Ai direre teh meni percis pisan siji. Nangis teh. Kalau pisan teh pamajikan urang mah geulis marukana. Batur mah marukana mun aya karang dina bibirna teh sok
Cerewet cenah. Pamajikan urang mah teu cerewet da karana mencenit sagede alpukat. Nah, orang pamajikan memang kurang kudu diurus di nana. Ya, itu kade ke pamajikan dari cennya. Sabab lamun teh nya pamajikan pangbalikan aing oge deuk punung jam 12. Jam 12 punung ngagedor amai geus. Geus ieu geus sare. Ngagedor andi itu geus dikunci. Bolak-balik aya ka ditu. Plus haspoten boga duit ngan 50.000 na. Di tidinya dina daftarna aya 8.000 aing tulus. Nya balik ka dieu alhamdulillah ngan ka dieu balik pamajikan aing teh geus pundung geus amok tapi pamajikan alhamdulillah maka jeung guat ngalantula. Halo. Surah seri euy. Seri ngadak-ngadak seri na dipenting ka gigir. Ya Pak, kan urang jadi cager. Jadi cager. Apalagi kalau pamajikan diberi uang. Sayang kan? Kalau orang aduhnya lain lumayan apa? Antepan lamun geus diberi duit apa? Cenah bade ulin wae mangga. Apa? Bade cari wae mangga. Diantep teh urang teh. Apa? Cenah bade lalajo wae mangga. Apa? Bade ngusuk wae mangga. Geus sagonang diantep teh urang teh. Apa? Geus ayeuna masjid urang teh kunjung kana sumur diantep. Tadi sakieu heula. Ti Adang Beno Official tong hilap like, comment, and subscribe.